Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baraya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhil lailatil mubarakah mi walimatil arush wali maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wali tasyakurin ni'ami ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngaharulang ya Arjuna maca ayat suci Al-Quran telaku kana Allah acan pa ulah ngalamun wae bisi kasurupan didoakeun ku kuring muga-muga bapak-bapak nu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun ibu-ibu oge sarua didoakeun nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalager
Tapi lamun hulang-hulang tengah jawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Boh. Tarik amat. Coba balikan nih bareng-bareng yang kompak. Siap? Siap? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah tak kieu kang akibatnya jika gagal fokus teh. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda, bukannya jelek jawab Allah Pak, emang sanes awon ngajawab Allah alus ya alus kan. Cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur dah sholawat mah dijawab deui ku sholawat, dijawab ku eta kuso deh tengenaheun Coba bareng-bareng yang kompak sallallahu alaihi mangga. Ibu tos taruang teu acan. Oh, lapar teu. Untung urang mah dahar heula bieu Tapi punten ibu bapak segmen belah dia memang Arjuna lain rek ngajak lalagaan Pak. Panginten saur pibasaeun orang dia mah sanes bade ngajak hurai heureui. Tapi jisim kuring ngumajak ka sadayana dulur nu hadir di ieu patempatan mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika maoskeun sholawat ka Kangjeng. Muga-muga ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin. Nu kadua barokah sholawat nu dipanjatkeun babarengan anu ti bumi dongkap ka ieu patempatan nu marawa kabingung kasusah. Muga-muga kabingung sing leungit kasusahna sing sirna ku barokah sholawat amin. Anu ti bumi dongkap kaya patempatan nu marawa panyakit nu rieutna nu nyeri huntuna nu liperna nu jantungna nu setrukna nu darah tinggina nu nyeri hatena nu roromeheunana. Barokah sholawat dibacakeun berjamaah muga-muga panyakit sing laleungit sehat lahir batinna sakumaha bihara-biharina amin. Anu ti mah masing-masing dongkap kaya patempatan anu mararawa hutang. Nah beda Pak kicep hutang ungkul beda komo ibu-ibu tukang nganyuk mah katempo pisan ku aing mah make tiung nage nyareng sol entong diomekeun atuh kapangi ku aing mah Ciatu Arjuna pelebah hutang mah daeta mah urusan internal teu kudu dibabawa ngaji ngadoa mah ngadoa be sing lempeng pi akhirateun. Mohon maaf lahir dan batin ibu bapak ketika orang dipundut kuno rahayu dicandak kuno kawasa mulih kajati mulang kasal maot pingaraneunana. Urang boga gedong sigrong dina nalika maot moal kabawa sawah lega kebon loga moal kabawa maot betul. Leres. Akang boga pamajikan geulis campernik lamun akang maot moal daekeun ngilu. Begitu pula ibu boga salaki gagah perkasa bari kasep lamun ibu maot cing kira-kira daek ngilu apa moal daekeun ngilu apa moal.
Tapi mohon maaf Bapak Ibu, lamun orang hirup di alam dunia boga hutang, boro-boro di alam barzah jaga di pengadilan Allah eta jelema nu boga hutang bakal ditagih ku nu ngahutang kena udu. Sedengkeun di akhirat mah maaf, hutang moal bisa dibayar ku duit, hutang moal bisa dibayar ku harta kekayaan. Naon anu bakal jadi pembayaran nana estuning amal urang anu bakal dibikeun ka jelema anu ngahutangkeun. Lamun amalna eueuh, dosa nu ngahutangkeun bakal dibikeun ka jalma nu boga hut. Makana sakali deui barokah ieu pangaosan nu hadir insyaallah langkung ti 40 Imam Ghazali nu nyariosna Duaul Arba'ina ka Duail Aulia nu ngadoa 40 jelema teh saperti doana para wali. Mudah-mudahan anu barokah hutang hadir ngaji penting ieu barokah sholawat sing lalunas. Boh tarikna beda. Anu pang tarikna eta panggedena hutang eta. Maka nabalikan bareng-bareng jawab sholawat sing kompak hadirkan Rasulullah di mata kita sing yakin ia acara anu barokah komo-komo tadi tos mahalul qiyam dibacakan maulid Nabi di acara walimatul arus ieu yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah urang. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang baca salawat bareng-bareng kalayan diiringi oleh tim Hadroh Al-Bakekok. Aya ngaranan Kang? Naon ngaranna Hadroh naon? Ar-Rohad. Tim Ar-Rohad. Siap? Balikan di Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ieu belah dia ibu-ibu can ngeunaheun sorana ieu. Coba tesela salatullah tarikan saeutik salatullah. Oh paingan salah atuh lain gitu. Salatullah salamullah Allah tadi entot Allah tak gitu. Coba apa bisa tuh coba bareng. Salatullah salah tadi entot gitu. Coba Bu coba. Salatu lain seureus teh dengekun. Ayo baru. Salatullah salah talamun hese beheungna oyak-oyak mullah tak gitu. Coba salatullah awak nama cicing atuh teu kudu kikieuan kumaha sih. Coba balikan nih bareng-bareng yang kompak semuanya. Siap. Ar-Rohad musiqa. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله anu apal turutan bareng-bareng ya Allah Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi nu mulia bareng semua Muhammad dengan nana Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy ya bangsana Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ieu ngomong-ngomong siap ngupingkeun ceramah namung setengah jam siap sajam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh wayang golek berenannya tapi alhamdulillah sepuh dina ieu kesempatan jisim kuring ngaraoskeun bingah nu kagiri-giri bingah nu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kuring dina peuting ayeuna anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusiasna urang dieu kana pangaosan sangat luar biasa alhamdulillah bawaningku luar biasa serentak kompak sadayana ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah ternyata orang dia mah sanggup ngupingkeun pangaosan ti kuring mulai jam sakieu dugikeun ka subuh alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh siap nepi ka subuh siap mangga bapak jeung ibu di dieu darariuk nepi ka subuh hanya urang marek balik atuh doakeun we sim kuringna sing sehat amin ya Allah ya Robbal namung ti payuna nu kuji sim kuring dipihormat karsana murattibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana amin wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama para kiai para ajengan para asatidah teristimewa al mukarram setempat alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu pangapunten teu tiasa disebatkeun mina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung biasa we atuh mah ulah malotot anjir heueuh eta maksudna inti nama ibu bapak urang doakeun ieu kasepuhan urang sadayana para guru-guru urang sadayana anu sami hadir pada khususna muga-muga ku Allah sing diparaoskeun yuswana amin sing dicager-bagerkeun zahir batina digampilkeun milik sinareng rezekina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-solehah para putra sinareng putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal oge teu kakantun aparatur pemerintahan tikawit bawahan dugikeun ka atasan anu kuji sim kuring sangat dipihormat Bapak RT kalih Bapak RW na Bapak Kades saumpamina aya Pak Kades aya sumping oh Pak Kades ya alhamdulillah urang doakeun ieu Bapak Kades mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dijadikeun pamimpin anu mampu nyandak masyarakatna ka jalan maradhatillah amin ya Allah ya Robbal teristimewa anu kuji sim kuring dipihormat kersana sohibul hajat di dieu anjir badag foto aing
nyatana Bapak Tarjuki miwah Ibu Entin Kartini anu mana mantena parantos nikahkeun anu janten murang kalina tercinta anu jenenganana Neng Erika Francisca Sinareng Cep Rijal Agung Saputra panjang pada intina urang doakeun heula ibu bapak ieu kedua mempelai mudah-mudahan nu kahiji ieu kedua mempelai nikahna sing barokah amin. Ya pertikahan nama sing cara pertikahan anak Kanjeng Nabiullah Adam alaihi salam sinarang babu Hawa amin. Moga-moga ya pertikahan anak sing cara pertikahan Kanjeng Nabiullah Yusuf alaihi salam sinarang Siti Julaikha amin. Moga-moga ia pertikahan anak sing cara pertikahan Nabi urang sadayana anu jenenganana Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinarang Sayyidah Khadijatul Kubra kalayan mampu ngajalin rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warahmah amin amin ya robbal tekakan tun ibu kali bapak sadayana anu hempak berbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana ridholillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna hadir di ieu majelisna Allah tujuan taya sanes ibu bapak simkuring yakin kehadiran semuanya pada malam hari ini tangtos kabeh pada kagungan tujuan anu mulia leres teh Bu leres kitu Pak hapunten tingali heula kapayun urang lempengkeun heula iktikadna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ditanya ngajawabna mah arek ngaji ditaros ngawaler nama ibu bade ngaos tapi fakta sinareng kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doangan mah tibang hayang nyaho Pak nini mah geus ngaromong ti kamari oge anu mana si Arjuna teh Ari Sugante Arjuna teh jangkung badag air kutuk teh sagede leunca kajen nyabunya letik oge nu penting mah hirup bener teu letik oge ari dicocok bae mah ngagedean betul betul tuh tingali kapayun hiji urang ka dieu teh dulur sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmati Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin nu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana nu sapertos kieu Pak moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna moga-moga masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal urang dorog-dogkeun wae sepuh pangaosanana ameh teu wengi teuing hawatos ka panganten sabab simkuring ari acara panganten mah tara kuat nepi ka peuting-peuting Pak komo nepi ka jam 12 peuting eta nu paling dipantrang puji simkuring sepuh sabab jam 12 peuting geus aya isyarah dina jam dingding jarum panjang jeung jarum pondok keur patumpuk-tumpuk matak panganten ge meujeuhna istirahat abah patumpuk-tumpuk jeung naon atuh aing mah deui cicing budak ratong seueur moal ngartis ya jadi ceramah moal panjang acara nikahan mah bade singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tuh cenah naon geus kana lebokeun pikiranna teh amit-amit aing sabenerna mah simkuring tadi nama meragukan bade sumping ka dieu teh bah da kabeneran peuting ieu nu jujur nama lain jadwal ka dieu kamari panitia kuat neangkeun keur abdi ceramah di belah ditu da majarkeun teh bisi cenah bisi teu datang emang abdina ge teu percaya Pak kuduna peuting ayeuna palura abdi teh jadwal ka Garut ngan dipikir-pikir ku abdi rek naon ka Garut dulur eueuh nu ngonang eueuh geus we ka dieu teh aing mah daripada cicing bae di imah cicing di imah mah kadon ngalobakeun hulang-hulang sete emangna ece tukang ngahutang iya amit-amit aing makana mudah-mudahan ieu hajatna Pak Bapak Tarjuki hajatna Bapak Tarjuki mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah amin ya Allah ya robbal
Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah, tapi sim kuring yakin kehadiran bapak sinereng ibu kaya patempatan tangtos atas dasar iman anu nyangleud pageuh dina manah Pak. Rasul anu nyariosna original hadisna sahih saur Kangjeng Nabi, al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman teh telanjang bulat dulur, sementara baju daripada iman adalah takwa. Ai amilus solihat tegasna pirang-pirang amal anu had. Tenang Pak. Salat berjamaah baju daripada iman, ngalaksanakeun tolabul ilmi baju daripada iman. Salat berjamaah fil masjid itu pun sama baju daripada iman. Ibu bakti ka salaki baju daripada iman, salaki bager ka pamajikan eta ge sarua baju daripada iman, baju daripada ngan ieu kalimat peryogi di garis bawahi Pak. Iman sok sanajan nyangleud pageuh dina manah mukhalid kana ati sanubari, terus terang moal ngabuahkeun hasil, moal ngabajukeun takwa lamun teu dibarengan ku syariat anu kacida mahal tur pentingna. Naon atuh Arjuna syariat anu kacida mahal tur pentingna teh? Ku jisim kuring dijawab nyatana sehat wa afi. Gara-gara sehat bapak sinareng ibu mampu ngalengkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan sumping kaya patempatan dina raraga tolabul ilmi. Alhamdulillah. Celengkeung azan di masjid bah, Allahu akbar Allahu akbar, nepi ka jorojoy dina hate duh hayang berjamaah sehingga sanggup melangkahkan dua kaki, melambaikan dua tangan, berangkat ke masjid nepi ka prung berjamaah. Di samping urang sehat, maaf, di samping aya iman yang geleud pageuh dina mana urang bisa berjamaah kulantaran awakna sehat. Alhamdulillah. Ibu bisa bakti ka salaki pangeuseukeun baju salaki, pangejokeun jang salaki kulantaran ibu nasehat. Betul. Termasuk ieu kedua mempelai anugerah ti Allah kangaran poho ieu panganten teh saha? Neng Erika sinareng Cep Rijal bisa ngalaksanakeun akdu nikah kulantaran hiji aya iman dina hate daripada jina cekolot urang kawinkeun bari anakna Rijal sinareng Erisana satuju berarti aya iman karasa nikmatna nikah kulantaran mantena sehat. Alhamdulillah. Sim kuring baheula ibu alhamdulillah Arjuna pun status masih pengantin baru Bu. Baru 11 tahun saya nikah Pak. Alhamdulillah sim kuring boga pamajikan teh palurah awewe. Bener. Alhamdulillah. Ya Allah ya Robbana nyage awak petekel saageng kieu bah ku Allah karek dipercaya gaduh murang kali hiji. Lalaki umurna ayeuna nincak 10 tahun. Kenae teu nanyakeun oge. 5 tahun ke belakang kejadian yang sama terulang kembali bah. Tepat tanggal 29 Ramadan eta mah geus deukeut ka Idul Fitri. Ibu rusut pamajikan ngajuru deui bah 2 cenah awewe nu kadua mah wios teu naros oge. Anu paling pusing kamari gara-gara Covid-19 jadwal Arjuna batal kabeh Pak. 2 tahun eta ya Allah ya Robbana teu meunang ngayakeun tabligh akbar di mana-mana. Seluruh Indonesia tidak boleh mengadakan keramaian, wajib PSBB. Teu meunang ka mana-mana. Tungtungna aing di imah bae. 2 tahun kemudian pas datang bulan Maulid, pertengahan Maulid bah abdi oge teu nyangka mun teu salah tepat setengah 12 beurang burusut pamajikan ngajuru deui bah. 3 tong diseungseurikeun kudu dimaklum ibu. Atuh ngaranna oge okta tuh ngaranna ge apa non PSBB teu ka mana-mana aing jadi kadinya deui geunah de ongkoh cicing sapi pilun cicing. Celikitik we kos nu ngarti wae ieu budak ngora amit-amit aing. Alhamdulillah 11 tahun silam Arjuna ge sarua bah ku Allah dibere anugerah nikmat sehat keur nikah teh Eriska Rijal. Awas dengekeun dia ngeunah amat dia cicing di imah aing di dieu ngabalak bah.
kade ulah waka ka mana-mana rijal dengekeun. Ini ada pengalaman. Alhamdulillah abdi ge nuju nikah. Ya Allah ya Robbana dibere kesehatan. Kata ma abdi mah pan boga jiwa seni pan ka kuping panginten ku sadayana. Rijal dengekeun, ieu ai boga jiwa seni mangunah. Sup ka kamar sisindiran heula ngalangkungan pantun nomat nyai ulah rewas. Lamun ninggali anu heuras sagede buras eta teh urat nu heuras. Cek pamajikan teh, wow si abi sehat tuh. Maklum pamajikan kaluaran ti pasantren Kang Rijal dengekeun Erisa tulis pamajikan sugan terek cicing baruk nembalan main ulah cicing wae. Cek pamajikan teh atuh Kang oge ulah bendu lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malu. Alhamdulillah suka kamar mitoha teh ngarti tapa taupik nu mana Pak Taupik linu hajat Tarjuki salah aing Pak Tarjuki mana Pak Tarjuki Pak Tarjuki mitoha abdi mah ngarti kudu ngarti boga anak panganten teh ngarti na kumaha suka kamar disampakeun lampu lain nu ngagebur model kieu lain buleut koneng meleket tetet 5 watt beuh. Suka kamar teh Rijal ketuk pintu dulu. Assalamualaikum ya baba salam. Assalamualaikum ya baba rohmah. Dijawab ku pamajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka kamar ngareneng duaan jeung pamajikan. Bingung Pak. Lucu aing kumaha ngamimitiana. Waktu ngaranna dikobong aing wah jeung awewe gitara. Aduh, tapi inget dina Quratul Uyun, dina Ukudul Ijen, terus dina Fathul Ijar dijelaskeun da sunat heureuy heula maksudna mah meureunnan teorina kumaha. Kabeneran Rijal pamajikan kuring mah dina gadona teh aya karangan. Ceuk kuring teh, Nyai. Kah? Eta naon dina gado hideung-hideung? Nah make hihihi. Eta teh Hajar Aswad atuh sunat gua dicium atuh mangga ecep eta leungeun jal teh dek cicing kitik Nyai naon ieu menyul eta teh Bukit Sofa dan Marwah. Bohong piraku Sofa dan Marwah teh geuning aya polumean. Sanes volume eta teh pentil tasbih. Atuh ari kitu mah hayang wiridan. Atuh mangga. Subhanallah. Ngadenge subhanallah mitoah hudang-jal. Alhamdulillah ya Allah boga minantu santri tengah peuting masih kene wiridan. Alhamdulillah. Gara-gara sehat cenah setan cenah setan. Gara-gara sholat bisa berjamaah. Gara-gara ibu bapak bisa ngaji. Gara-gara tukang dagang bisa jualan. Gara-gara nu ngajablay bisa ngajablay. Gara-gara anu nyebut gara-gara duit cenah bieu. Curiga aing bangun pengalaman. Emang di dia aya jablay? Aya. Piraku aya eueuh yakin di dia sadayana istri solihah. Amin. Beda istri solihah mah apa wasatrul aurat tertutup aurat. Masya Allah tuh mararake tiung kabeh ayeuna mah. Euy isukan mah.
Da beda apa nu biasa ditiung jeung nu henteu, nu biasa mah rarapi. Nu teu biasa mah nyanyengsol. Tong diomekeun awas. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah, peryogi di garis bawahi oge Pak. Ieu sehat aya nu mampu nganter kana rahmat, pun ieu sehat aya nu mampu nganter kana laknat. Pertanyaanana Arjuna, sehat nu mana anu nganter kana rahmat ti Gusti Allah anu tadi teh dibahas Pak. Nyatana sehat anu dibarengan jeung afi. Sehat dibarengan jeung afiat kadituna bakal mawa maslahat dunia rauh akhirat. Kukuring rek dicontohan maaf Pak, tamsilna seperti kieu, kecap sehat entepna kana jisim jismani urang, panon eces ninggalina cepil ecesnya danguna suku weweg bari jeung panceg awak jag-jag waringkas. Sedengkeun dulur apiat mah entepna kana ati sanubari, hatena dipinuhan ku nur ilahi anu ngabuahkeun tawadu DP-DP handap asor berehan leukeunan dedeuhan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeulem merek kanu butuh nyangan kanu poekeun. Insyaallah kangaran-ngaran sehat dibarengan jeung apiat kadituna bakal nganter kana rahmati Gusti. Anu kadua aya sehat lain kalah nganter kana rahmat, tu aya ge kalakah ngajerumuskeun kana laknat. Dulur kana sehat nu mana anu nganter kana laknat jeung babendut ti Gusti Allah. Sawangsulna tinu tadi bah sehatna teh teu dibarengan jeung afiat. Contohna cara tadi wae sarua sehat entep kana jismani sedengkeun hatena teu apiat, hatena dipinuhan ku sirik pidik aniaya ngewaan geuleuhan payaan ka batur. Naudzubillah summa naudzubillah kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung apiat kadituna lain kalah nganter kana rahmat Allah nu aya ge bakal nganter kana laknat jeung azab ti Gusti. Naudzubillahi min. Pak sehat teu dibarengan jeung apiat maaf sok sanajan imahna na tangga jeung masjid boro-boro daek asup ka masjid kirang bara berjamaah kirang bara tadarus kirang bara iktikaf nincak teras masjid ge embungeun Pak. Sehat teu dibarengan jeung apiat Ibu sok aya paribasa seperti kieu. Jalan-jalan eta kabanjaran cemimin aya. Oi sorry min lain mimin ieu mimin itu Amerika bisi kasinggung ganti ngaran atuh kokom. Ngaran kokom aya Eti, Rodiah, Ana, Maimunah, moe maneh. Sagala aya atuh da aing mah di kampung kampung naon teh? Kampung Gunung Karung. Gunung kan aya gunung di Karungan gagah bener. Nya geus ngaran legend bae ngaran zaman Majapahit mah ngaran teh Dewi nu kitu amannya aya ngaran Dewi di dieu aya. Di Gunung Karung aya ngaran Dewi. Sinta, Santi, Maisaroh, Moesirah. Pieu omongan aing tong dingaranan atuh lah. Geus tong dingaranan ameh aman lah. Tengkeun we. Ampura cemimin nya bisi kasinggung tadi tapang pungalana di absen mending ngagoak. Cemimin didoakeun sing panjang umur ila yaumil kiamah. Amin. Kiamat jelema paraeh kabeh. Cemimin atuh di Gunung Karung celengak-celengok sorangan karunya. Cemimin sing berkah dunia akhiratna amin ya robbal. Jalan-jalan ka Banjaran aduh ibu-ibu orang kampung Gunung Karung anu balalager. Nah teuing eueuh nu nyawer di dieu mah. Penting tadi mah ngaji teh di Samarang. Ya Allah di sawer aing nyinden kitu teh ku lurah. Di ditu mah palurah hampura. Lurah di ditu teuing lurah di dieu mah teu nyaho.
Hampura Pak Kades lain nyindiran ngabejaan. Nya heueuh pan contoh eta teh contoh. Abis rek nyawer mah nyawer we Pak Kades. Hampura Pak Kades heureuy campur heueuh. Jalan-jalan ka Banjaran, aduh Bapak Kades anu bager. Biasa nama nyawer geus dikitukeun mah. Cek Kades teh hanya kal aing teu mawa duit. Heuh kenapa Pak Kades sok bisa rek mawa heula mah. Ampura Pak Kades eta mah kumaha we atur-atur. Jalan-jalan ka Banjaran, aduh ibu-ibu anu balalager. Naik taksi kahujanan, pengajian rajin ka pengajian, aduh Bapak Tarjuki anu bager. 200 alhamdulillah nun Pak Tarjuki teh meni kakarek wau. Bios nya bios Pak Tarjuki nya bios pada deui oge. Si hayangeun aing ge hayangeun adro. Sabar ke Pak Tarjuki ge nyawer. Aduh aing mah pesakanlah bisi leungit. Pak Tarjuki tamahan deui. Pengajian rajin ka pengajian, aduh Bapak Tarjuki anu bager. Oke ke nyokot heula duitna ke heula. Aduh aing mah jadi era euy ngaji teu puguh hayu disawer leutik teh leutik teh. Alhamdulillah ya Allah. Pengajian rajin ka pengajian, aduh ibu-ibu anu bager. Kasalaki mah angger ngalawan. Betul. Akur-akur. Emang di dia aya nu sok ngalawan kasalakina aya. Saeutik loba tiunan warna kumaha. Bah, wios bah. Wios bah. Aduh tilu ayangeun. Hadro sirik doakeun Pak Tarjuki sing berkah, si Abah sing berkah, Pak Lurah sing nyawer ampun. Aduh aing jadi era. Aduh aing kacau yang ngaji geus disawer kieu ya. Jadi otak teh duit teh jadi nanti deh kacau ya. Alhamdulillah. Saya tanya sekali lagi di dia anu sok ngalawan kasalakina aya. Saeutik loba tiungna nu warna kumaha. Saya tanya tolong jawab bapak-bapak. Pak Sugan molor. Pak lamun aya awewe di Gunung Karung ngalawan kasalakina, kira-kira eta awewe sehat apa henteu? Sehat apa henteu? Sekali lagi jawab, sehat apa henteu? Sehat make nyebut henteu. Matak nepi ka bunclik panon eta rek ngajol-ngajol urat beheung nepi ka rantang, matak kitu ge sehat Pak. Bener teu Bu? Leres teu Bu? Pertanyaan yang kedua, lamun aya pamajikan orang Gunung Karung ngalawan kasalakina, kira-kira eta apiat teu awewe? Apiat apa henteu? Kurang kompak apiat atau tidak? Ini masalah apa? Kunaon awewe teh meunang ngalawan kasalakina? Oh berarti bermasalah dina kolbu, hatena teu apiat, hatena teu api. Saya tanya ibu-ibu tolong jawab yang jujur Bu. Bu, ibu jawab sing jujur, ibu sok seuri tara kasalaki. Oh sok ultad bun salaki bogaeun duit. Giliran salaki teh gablegeun duit boro-boro hayang seuri monyong kawas aseupan. Komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese. Budak beuki mewek nu nagih rabang bang emok dararatang.
Oh curiga aing di dia ya. Aya di dia nu sok nginjem duit ka Bang Emok aya. Aya nu sok nginjem duit ka Bang Emok aya. Ngaku naon hesena tuh. Naon salahna urang nginjem duit ka Bang Emok poperining dulur teh daekeun nulungan tatangga hare-hare bener teu? Leres teu? Beda jeung urang kerja ya, beda jeung urang usaha keur maju, beda jeung urang keur loba duit, da boro-boro dulur tatangga ge mepet-mepet bae ngaku dulur ka urang. Betul. Giliran urang netes semplek nyincak semplak pangabutuh loba beulieun loba budak beki jajan da eta mah boro-boro tatangga dulur oge kabur api-api teu wauh ka urang. Betul. Untung ada Bang Emok. Betul. Hidup Bang Emok. Goblok bener. Atuh beki kapangih ku aing ngecek. Bu, ibu, ku Arjuna didoakeun. Ibu-ibu anu jadi nasabah Bang Emok, ibu-ibu anu ngaji ka dieu hek boga kebeung berat ka Bang Emok. Ya Allah ya Robbana, mudah-mudahan balik ti dieu sing loba duit. Amin. Wih. Loba ning nasabahna. Bu, ibu, cuman ibu perlu dicatat lamun tema ibu balik ti dia ku Allah di rodah gaduh artos atau isukan pageto tiba-tiba Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib wayahna eta hutang ka Emok bayaran karunya da batur oge usaha lain numput woi sia repeh can rapi aing ngomong dengekeun heula ya bayar lunasan tong nginjem deui titik sagede kalapa lain. Bu, ibu, pak, diam bae pugu sarwana oge jeung manehanana bener teh Bu meuni seolah-olah ibu-ibu we nu salah pugu salakina nu ngijinanana oge betul Bu betul. Oh ieu mah diam pak Bu anu cek Allah haram dina Al-Quran malah masuk kana kategori ribawi diantarana transaksi riba nu dilakukeun ku Bang Emok jeung rengrenganana mah cek Allah dina Al-Quran walaupun pondok ayatna saur Allah wala takulur riba omat dulur ulah wani-wani ngadahar barang riba eta ayat sanajan pondok dibongkar ku budak santri di jerona aya harap la nu disebutna tela nahi kaluar qaidah usul fikih al aslu fin nahyi li tahrim nganatijahkeun dina eta ayat atau nyimpulkeun dina eta ayat bahwa yen transaksi riba rek Bang Emokna rek kosipana rek bangke atau bang keliling eta hukumna haram jeung har tasili harewa saeta maruk teu kadenge meureun ku aing majarkeun teh ari butuh yes hukum teu bisa dikalah ku pangabutuh sekali haram tetap naon untungna coba Pak urang ngijinan nginjem duit ka Bang Emok ka pamajikan Bu apa untungnya kita pinjem uang ka Emok naon untungna urang nginjem duit ka Bang Emok Pak saya mau ngajak berpikir ka ibu jeung ka bapak ieu ceramah teu kudu make didalilan ku Quran hadis Nabi ijma komo parat nepi ka kias lamun cek tauhid urang make dalil akli lamun cek bahasa orang dia urang make akal sehat. Coba saya tanya, tolong dijawab bareng-bareng. Lamun urang nginjem duit ka Bang Emok, gedena 1 juta rupiah, ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan? Oh nyahon bener Tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok, kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan? Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem. Eta lamun mayar lamun nginjem eta lamun mayar kabeh ngomong lamun nginjem di eta lamun mayar di mohon maaf sepuh sengaja saya ulang-ulang Pak sugan dengan adanya pengulangan tembus kana jajantung parat kana tisanubari ari geus nyaho kana hukum ku Allah diberi taufik jeung hidayah jadi sieun ku Allah amin ya Allah ya Robbal. Saya ulangi mohon maaf kita tafakur. Nginjem. Dari mana dikurangan? Mayar.
kudu ngaleuwihan. Kalau memang prosedurnya Bang Emok teh seperti itu, atuh datang Bang Emok ka Gunung Karung teh, nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Nguntungkeun apa ngarugikeun? Atuh lamun geus sadar, dulur Arjuna orang Gunung Karung, ternyata datang na Bang Emok ka Gunung Karung lain nulungan, bukti namanya nyekek, lain nguntungkeun, fakta nama ngarugikeun. Atuh lamun datang di Bang Emok ka Gunung Karung, mending diantep apa diusir? Antap kenapa usir? Antap kenapa usir? Orang Gunung Karung siap bersih tina riba, siap. Siap usir Bang Emok, siap. Siap usir rentenir, siap. Takbir. Nah ibu-ibu sabar ya. Siapa pagi ku aing anjir. Aing lo mana sawah gede di Gunung Karung teh, ya Allah karunya teh. Emok kokok. Bu, ibu, ampurannya ada kumaha atuh katerangan kudu ditepikeun bener teu? Pak, maafnya da emang katerangan walau kana muron sekalipun pahit harus kita terima, betul Pak? Ieu moal naon Arjuna ceramana peureuss wios. Wios, moal ngambek moal ngadat, moal pondong, moal mere berkat. Astagfirullahaladzim. Kenae eta mah urusan nu hajat. Nuntutan nyawer. Apunten sepuh kunaon Arjuna make wawartos lah khusus ka pahajat, apunten lain rek ruksak ya acara, tapi saya pernah ceramah Pak di satu daerah acara tablik akbar, eta ceramah di acara eta di pelosok Pak. Simkuring parkir mobil, turun tina mobil geus disambut ku motor. Saya naik motor ngeng, maju motor, parkir motor, turun tina motor, disambut make sapatu bot Pak. Cek santri ieu bahasa kinaya saking ku pelosok-pelosokna ieu daerah. Setelah sampai ke lokasi, ya Allah ya Robbana kasepuhana ngomong ka kuring, punten hoyong di dieu teh hayang dipangbahaskeun terkait masalah riba terutami nu aya kaitan jeung Bang Emok. Sim kuring olohok mata simeuteun bah. Hampura eta teu bisa dibahasa Indonesiakeun tah. Olohok mata simeuteun atuh naon deui nya? Nya urang cobaan atuh. Olohok melotot, benar. Mata lah bahasa Indonesianya sama mata, simeuteun, simeut belalang. Lah piraku Arjuna dengar rekomendasi dari kiai, pertanyaannya sampai bikin melotot mata belalang. Teu bisa eta. Saya kaget maksudnya Pak, cek uring kiai piraku cek teh di dieu Bang Emok, piraku Bang Emok asup ka lembur ieu, pan ieu teh pelosok, pan ieu teh kampung, pan ieu teh leuweung, jalanna ge terjal, boro-boro mobil, boro-boro motor, boro-boro mobil motor ge teu asup, aing oge nepi ka make sapatu bot. Piraku Bang Emok asup ka dieu, bagaimana beliau menjawab Pak? Kudu dibejakeun rahasiana, Bang Emok di dieu geus jadi virus masyarakat. Gara-gara Bang Emok jelema nu tadina maju usahana ngadak-ngadak monoton. Gara-gara Bang Emok jelema nu tadina babanda di ditu jeung di dieu dasar dicabut berkana ku Allah ngadak-ngadak beak. Gara-gara Bang Emok teu nyaman manehna cicing di lembur. Gara-gara Bang Emok kabur-kaburan ti lemburna sorangan. Gara-gara Bang Emok mulai teu cereg jeung patatangga, mulai pakai trok ke jeung tatangga. Gara-gara Bang Emok acak-acakan rumah tangga. Bahkan gara-gara Bang Emok terjadi perceraian rumah tangga. Naudzubillah. Cekuring aduh cek teh Kang ari kieu mah kronis berarti embung nerangkeun ge wayahna cenah aku kudu ditepikeun sabab lamun abdi anu nepikeun ka masyarakat majarkeun syirik majarkeun fanatik wayahna ari kudu ti jauh mameureunan da moal nyahueun ieu sok we tepikeun. Waduh, singkat cerita Pak, saya dipanggil oleh Master of Ceremony. Saya ceramah, saya kupas tuntas terkait masalah ribawi, terutama nu aya kaitan jeung Bang Emok. Jamaah ngarebu, mayoritas ibu-ibu nu hadir teh Pak. Setelah saya bahas, apa yang terjadi Bah? Ternyata Masya Allah, alhamdulillah, ibu-ibu na barali kabeh Bah. Nya 8 orang. Eta ge nini ungkul geus teu dipercaya ku germo Bang Emok nomeureun. Makana ke bakal katingali jeung kanyahoan ku kuring. Lamun tiba-tiba aya ibu-ibu keur dibahas ku kuring teu ngadak-ngadak nangtung alasan capek teh tunduk teh poho teh panto teh dikunci alasan budak teh
nu pugu mah eta nasabah Bang Emo kapanasan. Oh sakieu heg caang di katempo ku aing ngagidigna ge mun eueuh teh. Oh belah ditu aya tu pasukan masak meureun. Belah dieu aya insyaallah lah. Kapanggih ku aing ge. Ieu moal nanaon peures moal. Moal. Ieu kuring hayang nginum heula wios. Ieu teh second line ya. Henteu nya. Second. Water. Larutan aya. Ieu nyumput ieu. Astagfirullahaladzim. Naon ieu Pak? Ih di dieu mah teu sopan ka ustad teh. Ulah susu tukang bahasa teh saring mun susu sing lemes nenen. Maaf ini bukan bahasa vulgar Bu, bahasa lemes. Ibu lamun rek nyusuan budak bahasa lemesna kumaha? Nenen. Bah, wios bah ieu bageur siapa? Aduh bah nun bah ya Allah panjang umur bah aduh aing gara-gara nenen bah aduh nuhun bah nenen bah itu Bu nenen ya Allah jadi izin abdi aduh pidoana ti sadayana rehna insyaallah jisim kuring bade ngalaksanakeun nenen mudah-mudahan sing salamet amin. Duh jadi izin ku si Abah duh sabar. Tinggi sabar tana pesak aing sadak. 400 nya sia menghitung salah. Gope. Euy. Dua tadi hiji ieu dua gope. Euy teu nyahoan 400 cenah sok ngalungitkeun batur. Bismillahirrahmanirrahim. Duh deka euy barudak mah bangun rek neuteuli balik ti dieu teh pasti ngomong jeung babaturana. Cina Arjuna mah tadi 400 gope saya salah kakarek gope nempi katurun mah 2,5 juta daekeun tah. Alhamdulillah insyaallah didoakeun Pak Haji Tarjuki Pak Haji Tarjuki Abah nu tadi ting Abah saha teh nyaho ngaranna mah oge Abah nu payun insyaallah didoakeun sing berkah. Nanti tanggal 28 November saya akan berangkat lagi ke Madinah. Abi rutin Pak tiap tahun ke Madinah insya Allah diisolkan sing bararokah usahana. Amin. Nu nyawer nu teu nyawer nu nyawer nu teu nyawer nu penting doakeun Arjuna sing sehat didoakeun sing bararokah sadayana. Amin. Ya robbal mau nu nyawer gitu. Lanjut. Jut nyut nepi ka mana tadi ngaosna? Ih atuh eta mah iklan. Eta mah tong diasupkeun kana ngaji. Nepi ka mana tadi ngaosna? Ingat kene ka Bang Emok. Emang moalna naon di dieu ngabahas Bang Emok? Moal anu kasinggung, moal anu kabesekan. Serius, asli, serius. Tapi daripada Arjuna ngabaklak sorangan mending kene urang baca kateranganana babarengan yuk. Urang baca bareng-bareng yuk. Bareng-bareng yuk. Sok tuturkeun sim kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Maca anu teu maca aing ge nyaho nasabah Bang Emok eta sia. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah hartosna. Saur Kanjeng Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan naon euy ayo ngomong-ngomong naon euy ame kaharti sing kompak naon euy balikan deui berarti idza dhahara bila mana terang-terangan
Arriba transaksi Bang Emok di mana oi? Fi Qaryatin di kampung Gunung Karung. Faqad ahalu maka nyata eta warga masyarakat kampung Gunung Karung sarua jeung mancing li angfusihim pikeun diri pribadina kana naon euy adzaballahi kana siksaan Allah kana siksaan lo kana siksaan mohon maaf Pak ieu katerangan meuni eces turjentre di awas sasarengan ya Allah ya Robbana dan mungkin ini akan mampu menjawab salah satu pertanyaan kenapa bencana di alam dunia ia semakin bertubi-tubi Pak. Gempa bumi can anggeus susul di ku banjir bandang can anggeus susur di ku longsor di mana-mana longsor can anggeus geuning lumpur lapindo di Sidoarjo can nepi ka ayeuna masih kena bebeledugan Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Mohon maaf saya akan ingatkan kembali sugam eta ge nepi beritana ka Gunung Karung. Pak, beberapa bulan bahkan 1 tahun ke belakang 5,8 magnitudo dengan kedalaman 10 km mampu memporak-porandakan bumi pertiwi Nusantara anu tepatna di wilayah Kabupaten Cianjur anu titikna di Cugenang, Pacet dan sekitarnya. Hancur Pak. Nepi teu ka dieu beritana gempa Cianjur. Dugi teu Bu. Ibu bisa hoyong apal gara-gara gempa Cianjur Arjuna mah mikir dalam Pak. Saya merenung Pak. Gara-gara gempa Cianjur ya Allah banyak orang tua kehilangan anak, istri kehilangan suami, begitu pula sebaliknya. Ironis nak loba kiai nu jadi korban Pak. Loba kiai, loba ajengan nu jadi korban, santri banyak yang luka-luka, bahkan ratusan pondok pesantren hancur Pak. Teu saeutik oge santri anu wafat bah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi merenung dalamna kieu Pak, berpikirna kieu, ya Allah, geuning lamun Gusti Allah ngalungsurkeun musibah, nurunkeun adab, Allah teu pilih bulu. Teu paduli si eta mah kiai, teu paduli si eta mah menteri. Teu paduli si eta tukang ibadah sarua bae penderitaanana jeung nu haram jadah. Teu paduli si eta tukang syukur anggar penderitaanana sarua jeung nu kupur. Teu paduli si eta mah tukang salat tukang taat penderitaanana sarua wae jeung nu maksiat. Betul. Leres. Padahal pada urangna ieu mah mun ngobrol pada urangna ieu mah Pak. Pada urangna Pak Lurah. Pada urangna ngobrol pada urangna. Tong ngomongkeun kana hakikat, ieu mah ngomong pada urangna Pak. Ya bisa salah dibolak-balik teh pada urangna ieu mah. Ieu mah pada urangna Pak. Kaji pada urangna ieu mah nya. Heuh kahayang mah Allah lamun nurunkeun musibah mah kiai tong cenah jadi korban, bener teu? Heuh ieu mah pada urangna, leres teu Bu? Santri tong cenah jadi korban. Ya Allah, si ieu mah nya ge lain santri, lain kiai, tapi tukang berjamaah, tapi tukang mingonan tong cenah jadi korban, leres teu Bah? Gusti si ieu mah ya Allah lamun eueuh si eta Gusti ieu mah sigit moal rame sia tukang ngamakmurkeun masjid sia jelema berehan nya ge lain kiai nya ge lain ustad tong cenah jadi korban ya Allah bener teu heuh kahayang ieu mah pada urangna ieu mah Pak betul gak Pak Gusti si eta we tanu sok mabok cilakakeun mah si eta we ta tukang judi sok main slot si eta ta sok tuturubun ka Cemok saya sok ngomongkeun batur, ieu mah pada urangna, benar teu? Tapi bagi Allah tidak bisa begitu, Pak. Bagi Allah teu bisa kitu. Angger we rek kiai, rek menteri, rek tukang maksiat nu taat sarua geus dikitukeun mah penderitaanana, betul gak, Pak? Makana rek teu kesel kumaha ketika aya kiai mamagahan ajengan nganasehat ngalangkungan bahasa mang ulah kitu atuh mang pan eta teh diharamkeun ku Allah eteh teu kengeng kitu atuh eta teh pan dilarang ku Allah dulur ulah kitu atuh Allah bisi bendu Allah bisi marah Allah bisi nurunkeun adab jeung musibah kumaha ngajawabna di papatan teh lah kiai masing-masing we atuh masing-masing sok aya nu nyarios kitu aya nu sok ngomong kitu aya
lain aya loba macing-macing kiai macing-macing deuh meni hayang kitu we aing da. Ya tuh dak paribasa masing-masing nyarek kumaha masing-masing. Emang manehanana lamun paeh arek ngagali kubur ku sorangan. Arek mandi ku sorangan. Arek ngabungkus kain kapan ku sorangan jadi pocong. Macing-macing kiai macing-macing. Kiai-kiai aing-aing naon maksudna kiai loba nyaram aing nu masang judi slotna kunaon kiai anu stresna aing nu mabokna kunaon kiai nu liurna aing nu nginjem duit ka Bang Emo kunaon kiai nu bawelna ngilu mayaran leung sok aya nu nyarios kitu aya engke mah jawab Pak nu sok ngomong kitu teh dengekeun ku sia tolol make tolol tah Pak. Emang sia nu mabokna, sia nu judina, sia nu jadi nasabah cemokna, sia nu maksiatna, sia nu nulang tonggong kalona, tapi dengekeun ku dia haram jadah, make haram jadah nu kadua mah. Lamun Allah ngalungsurkeun azab jeung musibah, lain maneh hungkul nu bakal ngarasakeun pahit, tapi kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Betul. Ya Allah. Kunaon make jempling kieu jadi baki bah saya kasih tamsil yang mudah-mudah aja. Carita leutik aya ibu-ibu keur nongkrong hareupeun imah keur ngeunah-ngeunah nempo pamandangan hareupeun imah ari kunyunyud teh eta bujur si ibu aya nu aduh kodongkang panangan si ibu ngodok kana bujurna pas dicapa ternyata aya bentol sagede botol oh gede teuing nya pas begitu dicabut pananganna si mana horeng aya sirem berem nyoco aya sirem berem no aya ni berem. Si ibu marah si Ece kesel pada akhirnya eta sirem berem teu loba tatanya jeung teu loba omong modar si eta sirem pae sirem pae beres mehan sirem eta si Ece ret ka belah katuhu aya ngadungkuk sarang sirem ngadungkuk ke sarang eta ge sarua teu loba tatanya jeung teu loba omong sup si Ece ka imah mawa lamak garing dibukakeun tangki bensin motor dilelepkeun eta lamak garingna langsung ditoplokeun kana nu ngadungkuk sarang sirem teh teu loba tatanya oge jeung teu loba omong langsung diduruk dibakar ku si Ece. Kandang sirem hancur termasuk penduduk sirem, penduduk semut yang di dalamnya ikut mati. Innalillahi wa inna ilaihi sirem pae balik deui ka Allah. Padahal hiji nu nyocona mah ngan kulantaran si ibu kesel si Ece marah pada akhirnya jeung kandang-kandangna dihancurkeun jeung ku si Ece. Betul. Betul. Artinya apa? Boleh jadi di Gunung Karung teh nu mabok nama saurang, nu judi nama saurang, nu maksiat nama saurang, nasabah cemok nama saurang, nu maksiat nama saurang, nu nulang tonggong kalau nama saurang. Tapi lamun Allah geus marah kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Nauzubillahi min kahartos teh Bu. Bade dicocos sirem. Coba pikir Pak, kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Yuk tanyakan ke Mang Ebit. Ibu tahu Ebit? Siapa dia? Gaul sih Ibu. Coba nih, Bit, apa? Kenapa bencana semakin bertubi-tubi? Oh, Ebit serak-seraknya maksakeun ngejawab. Dibayar padahal. Cek Ebit kieu Pak. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi
Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau mulai bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Tapi kan itu jawaban ebit Pak, eta mah jawaban artis. Coba tanyana ka Nabi, coba teruskeun ka Kangjeng Rasul. Sok aplikasikeun make bahasa Gunung Karung. Ya Rasulullah, kunaon bencana teh atuh teu liren-liren ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia. Rasul ngajawab, maaf 14 abad yang lalu Rasul geus ngabejaan. Jawabanana nu tadi dibaca bareng-bareng Pak. Saur Nabi, Arjuna, ibu-ibu, bapak-bapak orang Gunung Karung, idza dhaharo lamun geus bungkeulekan, lamun geus terang-terangan, lamun geus ngadalalahirkeun. Naon ya Rasul nu ngadalalahirkeun teh? Arriba, jelema tuturubun kana riba, tuturubun ka Bang Emok, tuturubun ka Bang Keliling, tuturubun ka Kosipa. Maaf ya Allah ya Robana, ayeuna memang anu keur ngetren teh Bang Emok Pak. Ngariung eta teh heueuh lamun teu poe Rebo, poe Senen mun teu salah mah. Ngariung Kemisnya di dieu mah. Hamun teu Rebo Kemis padahal mancing aing mah. Ngeriung eta teh resep lamun can datang saurang can dimimitian. Dikumpulkeun heula data-datana. Langsung tidinya pembaiatan janji nasabah. Aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya. Jika tidak tepat maka sertifikat imah aing diambil. Al-Fatihah. Ayeuna geus rame nu terang-terangan kitu Pak Lurah. Geus rame. Aya di Gunung Karung aya nu terang-terangan kitu aya. Aya nu terang-terangan kitu aya. Ibu bapak hati-hati, lamun Gunung Karung geus aya nu terang-terangan model kitu, berarti asup kana kategori faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Eta warga masyarakat teh sarua jeung mancing. Kana naon atuh ya Rasul? Adzaballah, mancing kana gempa bumi, kana tsunami, kana longsor, kana puting beliung. Adzaballah, kana siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna pertanyaan ti Arjuna mohon dijawab Bapak Ibu, muga-muga barokah ngaji ieu disaksian ku malaikat. Ibu bapak hoyong teu ieu kampung Gunung Karung ku Allah digempakeun cara di Cianjur hoyong. Dicatetah ku malaikat armungeun geuning Gusti dikitukeun mah. Sakali di orang Gunung Karung hoyong teu Gunung Karung dia digempakeun cara di Cianjur ku Allah hoyong. Gunung Karung hoyong teu dilongsorkeun ku Allah hoyong. Ya Gunung Karung hoyong teh disiksa ku Allah, dicabut berkahna sadayana kahirupanana ku Allah hoyong. Lamun bener henteu, lamun bener embung, lamun laras alimpa. Pertanyaan terakhir, jawab sing jujur. Jawab. Arjuna percaya ibu jeung bapak boga hate nu pangjero-jerona hate. Tolong jawab yang jujur. Rek nginjem duit deui moal ka Bang Emok. Moal Ustaz pan keur ngaji ayeuna mah. Naudzubillahi min. Lah atuh Arjuna meuni fanatik-fanatik teuing asa teu nyambung ceramah teh pan ieu teh acara pernikahan. Nah anu dibahas teh kalakah masalah halal haram, masalah riba, masalah Bang Emok terutama. Hampura Pak. Justru ieu dampakna jang keluarga bahaya Pak. Saya dulu ceramah simpel Pak di acara pernikahan. Saya banyakin ketawa. Saya bahas simpel. Lamun hayang baja rumah tangga, hiji antakuna jauh-jatuh solihatan, pamajikan kudu soleh, wa auladu abroron, boga budak kudu bagur, rezekina tinu deukeut. Terus dibahas. Itu hadis Nabi original, pernah teu kurang di pikiran. Kumacarana pamajikan cenah bagur, kumacarana ieu budak cenah soleh, kumacarana rezeki urang supaya barokah. Justru konsep eta kudu dibedah Pak. Yang dikhawatirkan ini dampaknya Pak. Imam Ghazali nu nyariosna barang haram lamun asup kana jero beuteung urang mah apa dampakna mawa qoswah kana qalbi, mawa teuas kana hate Pak. Makanya saya ingatkan Kang Rijal ketika memberikan nafkah terhadap istri, hati-hati ulah sembarangan mere nafkah ka pamajikan.
ayat aimaha memang salaki kudu maraban kanu jadi pamajikan cuman kudu diupayakeun anu kahiji konsepna halalan ulah barang anu haram kudu nu halal anu kadua thayyiban kudu anu berenergi anu bermanfaat anu mengandung khasiat. Saya pakai tamsil sedikit Pak. Oke guys, Pak, kunaonnya, kunaon urang ngadenge adan menang wegah-wegah teuing rek kacai. Berat rek kacai teh Pak. Kirang bara berjamaah majeng batur ngilu. Padahal Arjuna percaya kana kailmuan bapak-bapak di dieu. Sabab di dieu aya guru, aya kiai, aya ajengan, aya ustad. Bapak kabeh nyaho kana pahala berjamaah 27 derajat saeutik ke moal dikurangan. Betul Pak? Tapi kunaon wegah hek berjamaah teh Pak? Waktu pengajian rutin padahal geus dijadwalkeun ku DKM geus diatur ku kiai waktuna dina saminggu sakali tekur dina saminggu tekur sakali waktu minggonan teh Pak pengajian rutin bari henteu 24 jam dipake dina saminggu sakali teh paling lila sajam minimal setengah jam ngaji rutinan tapi kunaon ogah alasan capek teh tunduh teh cangkel teh rek lalajo persib teh pokona jampe kedul kabeh dibaca atawa ngaji ku ngajina ngaji lagi deket kiai kadenge capetangna kiai ngabahas Al-Quran jeung tafsirna ngabahas hadis jeung mustalahul hadisna ngabahas fikih jeung usul fikihna tapi kunaon menang teu asup kana hate Pak kiai nerangkeun siksa neraka kunaon teh aya jorojoy sieun ku Allah teh aya teh sentuhan Pak kiai nerangkeun surga kiai nerangkeun keagungan Allah kiai nerangkeun nikmat Talaga Kausar kunaon teh aya rai bangkit semangat urang ibadah ka Allah teh aya nu aya ge kalaka asup kana celik katu bijil tina celik kenca kunaon atuh Pak ieu teh aya naon hampura Pak ulah wae nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teuas kana hate mawa kendor kana ibadah mawa kendor kana eta Pak Bu Ibu tong galak teuing Ibu kunaon lamun ningali tatangga aya kemajuan kadang-kadang eta setan sok gampang nguasai hate urang. Bawaana teh setan teh naplok kana hate, nitahna teh parasbaran. Tatangga kabeli kulkas anyar kunaon si ece nu paranas tirisna. Tatangga kabeli termos anyar naha hulu si ece nu ngagolotrokna. Tatangga kabeli mobil anyar nasi makalah naik mobil ambulan. Ada apa ini bunda? Maaf ibu ulah wakan nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi seurting katuangan haram lebet kana patuangan dampakna mawa teuas kana hate setan babari euteup kana hate tungtungna ningali batur maju lain bungah nu aya ge kalaka susah naudzubillahi min Pak kunaon atuh boga pamajikan teh bandal-bandal teuing noyod-noyod teuing cek akang cenah aya di dieu tadi pamajikan nu sok kalawan ka salaki kunaon atuh meunang ngalawan aya naon atuh padahal ibu mohon maaf Neng Erista mohon maaf perlu dicatat tugas wanita terhadap suami itu harusnya dawamul haya kudu langgeng isin payuneun caroge teh tapi kunaon Pak ieu pamajikan teh geus teu boga ka era hareupeun salaki hitut hareupeun salaki teu eraeun cileuh naplok sagede bodrek dina panon teu eraeun heuy hareupeun salaki teu eraeun sakalina di kamar berdua jeung akang satu selimut berdua cekuk pamajikanana hitut kudu nepi ka gugurubugan salakina kenapa atuh menang ngurus tunjung teuing pamajikan teh aya naon atuh Pak hampura Pak tolong dicatat Pak ulah wakan nyalahkeun ka pamajikan introspeksi diri heula bisi kasab urang kotor loba teuing nganapakahan pamajikan tina ladang nu diharamkeun ku Allah tungtungna hate pamajikan teuas dampakna jadi awewe nu durhaka kanu jadi salakina puas Bu Arjuna rek amanah ka ibu-ibu bade didangukeun bade dikupingkeun insyaallah bade diamalkeun ibu urang hargaan salakiyu amanah ti Arjuna buat ibu-ibu khusus najang Neng Erisa mana Erisa kemana awat ada oh di dinya ini amanah mau tolong dicatat bunda Bu ibu nuka hiji Neng Erisa ibu-ibu ibu teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami catat itu Bu
Lain hidup lalaki dah koret mah kitu ka pamajikan teh. Mana teh nu ngomong teh saha teh? Kang, atuh awewe loba kahayang wajar, bener teh Bu? Betul Bu? Kudu dibejakeun rahasiana, bejakeun tong Bu. Bongkar tong Bu. Moal nanaon moal? Kang, kudu dibejakeun rahasiana gegeroh kawajiban salaki, ngepel kawajiban salaki, ngejo kawajiban salaki, ngurus budak kawajiban salaki, tapi buktina dipigawe kusaha denge ta bapak-bapak. Cek aing repeh atuh aing ngomong ka ibu-ibu jadi dibongkar ku aing. Bu ngomong Bu sakabeh ngomong salaki nu gede ego anu gede adat ame era me kadengin ku jejebirna Bu. Ayo ngomong bareng Bu, gegero salaki ngejo ngurus budak nyesehan nyusuan. Ai bener Pak, saya gak bercanda, saya sedang berbicara hukum syariat Pak. Hakikatna nyusuan kewajiban salaki Pak. Teruskan Kakang Haji, taroskeun ka guru-guru urang ari nyusuan hakikatna kewajiban salak menurut madhab Imam Syafi'i. Nyusuan teh kewajiban salak ini bener Bunda lain sestrian bener aing mah serius teh. Ini serius Pak, menyusui itu hakikatnya kewajiban suami. Ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun susu, otomatis pamajikan anu nyusuan hikmana naon? Salaki kudu sadar diri. Ulah mentang-mentang salaki, mentang-mentang kawasa, mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin di dalam rumah tangga. Geuning urang teh loba kakurangan Kang, geuning teu bisa nyumponan hak anaknya tanya nyusuan, urang teh butuh ku pamajikan. Betul Bu? Oh ibu-ibu teka tempat siakan dulu. Yes, salaki aing balik tidak isukan pasti ngejo. Yes, mata ke repes cek aing oge nyawa aing teh keur mamatan ibu-ibu ngilu ngomong. Betul Bu? Awewe loba kahayang wajar ngaranna ge awewe baheula diciptakeun ku Allah dina tulang iga Nabi Adam nupang bengkok-bengkokna. Awewe bengkok wajar Kang. Kang ngaran-ngaran tulang iga bengkok dilempengkeun disakalikeun potong Pak, bener Bu? Diantep atuh bengkok terus lalaunan we jeung awewe mah, betul Bu? Ieu mah muni asa puas diomongan awewe teh, betul Bu? Awewe loba kahayang mah wajar. Ieu mah pamajikan aya kahayang sautik carekan, pamajikan salah sautik cabok, pamajikan salah sautik toyorkeun, pamajikan salah sik tajong. Astagfirullahaladzim Pak. Ittaqullah, Bapak singseun ku Allah Pak. Istri Bapak bukan pembantu Pak, betul Bu? Hampura Pak. Pamajikan Akang, ku Akang boro-boro ditempeleng, jangankan ditoyorin, jangankan ditendang, dibentak we Pak. Awewe mah teu cager saminggu nyeri hatena ge Pak, betul Bu? Mata kita ngomong jadi bebe aku aing teu ada ngikut. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya, betul Bu? Cicing repe, ulah sombong Pak jadi lalaki mah. Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa istri, betul Bu? Matak Bapak lamun hayang loba sukses, wayana Bapak lobakeun istri. Naudzubillahimin. Ribut ari kana nyandung mah ribut. Maruk ngeunah kitu nyandung teh kelas Rasul gagas teh agnia soleh, gagas teh nyandung bisa nguruskeun pamajikanana. Nyandung bager susulumputan sia mah kabayang di akhirat teh kieu sia leumpangna geng. Amit naudzubillahimin. Giliran rumah tangga keur sapapait sama manis mati nol, giliran sukses pamajikan dihianati tolol talalaki kitu teh. Matakna cek engge cicing.
Padahal aing marek fokus ngebahas halal haram geus cicing pak cicing. Bu, Ibu, Neng Erisa, tolong dicatat. Teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suam. Ini ada kaitannya dengan halal haram, Pak. Nu dikhawatirkeun kieu Neng Erisa. Bisi Kang Rijal saking kunyaah kanu janten istri, bisi ibu salakinya saking kunyaah ka pamajikan, deudeuh kanu janten bojo cinta terhadap istrinya. Ieu salaki toh pati jiwa raga ti paparetot jeung ti babaranting hayang nyumponan ka hayang pamajikanana ngan hanya kal salaki teh keur lemah imana tungtungna teu diliuk halal jeung haramna. Pada akhirnya suami belaan ngarentenkeun, belaan nipu batur, belaan puak paok, belaan korupsi, da aya tekanan ti nu jadi pamajikan hayang nyumponan ke hayang pemajikanana tungtungna menang nu dipikah hayang ku bojona si mana horeng eta kacampuran ku ladang haram atau memang seutuhnya tina ladang nu haram song diasongkeun kanu jadi bojona sanajan alus bungkeulekanana. Tolong dicatat ibu-ibu, ibu sarua jeung diracun ku salaki ku barang nu diharamkeun ku Allah. Naudzubillahi min eta nu dipikah power teh Pak. Si Abah sih ngomongna tadi nyawer jadi we aing jempe ku duit mah. Pan ayeuna mah usum kitu ning dibobolan ku duit teh langsung jempe. Komo lamun gede mah. Itu yang dikhawatirkan Pak. Ini yang dikhawatirkan Bu. Neng Erisa, lamun Kang Rijal katinggalina geus teu mampu nganapakahan misalkan tema anu mewah kudu hirup saayana we. Dahar saaya-aya, ibu sing sabar dina kateuayaan, mending kene dahar jeung SMS daripada apa teh SMS? Naon SMS? Teu gaul. SMS sarimi make sangu. Bener. Mending kene dahar jeung SMS sarimi make daripada dahar mewah restoran nepi ka beak jutaan tapi menang korupsi, tapi menang nipu, tapi menang puak paok, tapi menang ngagarong. Betul. Mending keneh ibu ku salaki dibere cai baso tapi jelas halal matak maslahat jaga di akhirat daripada dibere kadaharan anu mewah tapi salaki menang nipu. Naudzubillahi min. Begitu maksudnya supaya rumah tangga tentrem, karasa nikmat, karasa barokah. Dan nu disebut beunghar teh lain bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, rea keton imah tembok lok sim kocopok lubak libuk loba harta tak kalebok. Kitu pan orang Sunda mah nyebut beunghar teh panjang. Walakin ghina nafsi. Tetapi nak nu disebut beunghar teh pak hatena beunghar, tenang, ayem, tentrem, beunghar. Cuna loba duit beunghar teh, loba harta kakayaan, tapi kejo teu meunang di dahar. Ngopi teu meunang, udud teu meunang, daging teu meunang, dadarah tinggi. Nu kitu nu beunghar teh. Mending liuk eueuh ragap teh aya, dibere berkat daging habak, terong blok wah aman, cager. Alhamdulillah. Barang haram bisa jadi penyakit, Pak. Naudzubillahi min hiji. Jadi ibu lamun rek barang penta ka salaki ngukur heula. Nyaho salaki teh penghasilan 100.000 sapoe, udah harga beak, peuting-peuting ka ogo ka salaki teh. Hoyong Fortuner, si goblok. Atuh setruk salakina. Aduh. Atuh cenah moal mungkin Arjuna cenah minta Fortuner ka salaki. Ini cuma gambaran. Kan yang tahu kapasitas suami ibu ya istrinya masing-masing, betul gak? Barang penta teh ngukur heula ka salaki teh, tenangkeun hatena. Nu kadua, lamun caroge bade istirahat ti wengi, Neng Erisa salaki rek istirahat kulantaran tisuk dugi ka sontentos kasab milarian perkara nu halal pikeun nganapakohan anak jeung pamajikan. Omat teu meunang ngomong, komo. Awas hati-hati, teu meunang ngomong. Anu matak ngabingungkeun, komo nu matak nganyeri hatekeun nu jadi salaki. Catat eta. Ieu mah ya Allah salaki rek sare jeplak ngomong sakadaek teh direm pangabutut ti anepi kajet eta salaki kuat teu bisa molor ya Allah. Salaki kuat pindah ka tengah imah bah Gusti Nu Agung.
Ya Allah diperem-perem ku salakina tedeken molor da puguh ge hate geus tenang hate geus nyeri bener betul eta ya Allah salaki dipaksa-paksa perem teu daekeun 1000 da puguh ge hate geus kasinggung aya asbak pinuku kuntung udud eta kuat dicokot kuntung udud geus koneng bari stres teh dikenyot deh eueuh haseupan pada bapak-bapak poho teh disunut heula berenang ya Allah da eta mah pamajikan Gusti galak-galak teuing salaki teh awak teh kuat nepi ka kuru ya Allah maaf kanu kuru Apan beda ibu kuru ku penyakit yang kupikiran beda benar teu Pak ya Allah kuru kupikiran mah diubaran ke klinik terdekat teu cager dibawa ke puskesmas terdekat teu cager da puguh ge cek klinik cek puskesmas ieu mah eueuh panyakitan mah cager teh dibawa ke kota ka ditu ka Kuningan Pak da di ronsen katingali hasil radiologi ge ya Allah meuni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot Na'udzubillahimin Na'udzubillahimin Bu Ibu hayang dibuka pintu rezeki ku Allah Neng Erisa hayang dibuka pintu rezeki ku Allah kuncina bahagiakan suami Bu bahagiakan suami membahagiakan suami teu kudu make modal cukup ibu memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang ya Allah wah geuning tah jawabanana itu sudah jadi poin kebahagiaan buat suami betul gak Pak salaki rek boga duit teu boga duit rek usaha keur maju atawa keur rugi tapi pamajikan tetap istiqomah sopan santun ramah jeung tamah betah salaki cicing di imah teh bener teu Pak tadi ulah betah teuing sia usaha hor tapi kan ya Allah di sela-sela akang bekerja akang penuh dengan kesemangatan sabab pamajikan bager bener teu Pak gawe jadi semangat ya Allah tenaga semakin kuat sabab bener-bener anu dibela anak jelema anu dipikanyaah bener teu Pak ya Allah ieu masalah kita teu betah di imah ya Allah ya Rabbal alamin nguseup we jeung nguseup salah kita teu betah cicing di imah teh Pak ti peuting alasan ngaronda we jeung ngaronda padahal mah pusing teu betah di imah ya Allah Ci atuh ibu kitu-kitu teuing seteges kolot nyawa ka salaki teh sing bager insya mun salaki teu betah di imah ibu pikiran duh aing teh kunaon galak tara aing teh ngabentak tara ka salaki teh amuan heula awak ibu atuh heuh bisi bau cubluk salaki teh jadi teu nyaman ya Allah na'udzubillahimin berikan servis yang baik terhadap suami ibu salaki lamun aya kapait lamun aya kanyeri ibu lolobana dipendam itulah laki-laki bukan saya curhat memang fakta rata-rata lelaki mah karakternya seperti itu bener Pak beda jeung ibu-ibu oh tapi rakabatrik well na'udzubillahimin cukup tatap wajah suami ibu suami pulang kerja keluar keringat contoh Siti Aisyah Rasulullah neme uih ti padamelan uih tina perang uih berjamaah uih dagang keluar cai kesang dielap kesangna ya Allah ibu dielap kesangna Pak dugi ka diperet kesangna diwadahan ku Siti Aisyah dianggo minyak seungit kesang Nabi ibu sok turutan salaki balik macul balik kuli keluar kesang lapan kesangna peret ku ibu di wahangan peretna nate insyaallah jeung bungkreng napae tapi minimal ibu bahagiain suami bagaimana aja caranya salaki bahagiakeun pamajikan senengkeun pamajikan teu bisa nyumponan pamajikan kahayangna minimal sasadu da jelema mah entongkeun urang bernegara berumah tangga ge tetep hade ku basa goreng ku basa itulah slogan orang Pasundan betul gak Pak Mama hampura Bapak can bisa nyenangkeun Mama can bisa nyumponan kahayang Mama insyaallah mah cinta Bapak mah mangga sepuh kunaon panonna ngahiji kabeh nempo ka ditu aing dicuekeun
eta masalah nama mama hampura bapak can bisa nyumponan naon rupa kahayang mama tidak pasti dipika dedeh ku bapak atuh mudah-mudahan teu kapakih di dunia di akhirat da bapak sakit teh ikhtiar geus maksimal mama sing ridho jadi pamajikan bapak geunah teu budi kitukeun ku salaki geunah raos naon teh kitu sia teh mah teu disawer teh hon. Bu, tatap wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Lamun ngomongkeun ganjaran, ya Allah, ibu memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Matak morolok, dosa morolok, nyaho teu orang di morolok. Morolok. Ibu hayang ningali Ka'bah teh maaf, minimal kudu boga ongkos 30 juta yang berangkat ke Arab Saudi. Betul? Ibu, ya Allah Arjuna boro-boro 30 juta kaca emok kecan lunas. Tapi hayang boga ganjaran ningali Ka'bah, hayang morolok dosa, gampang. Ibu pulang dari sini masuk rumah tatap wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, panggil sama ibu, labbaik Allahumma labbaik. Lakan Ka'bah. Cium tarang salaki, ibu nyium tarang salaki pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, Bu. Komo salakina nu hideung mah. Maaf anu hararireung. Dina kitab Ukuduli jan dijelaskeun ibu sakali nyium tarang salaki jaminan ti Allah 70 dosa ibu-ibu di Hampura. Sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Neng Erisa sakali nyium 70 dosa. Lamun 2 kali 140 dosa. Matak ibu-ibu balik ti dia hayang bersih tina dosa gampang. Ibu balik ti dia kecerokan tarang salaki. Lain hahaha amalkeun. Awas ya ngaji salah denge bahaya yo. Bahaya ngaji salah denge. Komo ibu hayang ngamalkeun katerangan ieu salaki teh hadir pan teu nyaon kana kateranganana. Oh balik ti dia pasti riweuh bener. Atuh ibu pulang dari sini ketok pintu dulu dong, betul gak? Assalamualaikum Kang, bebeb pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia gini geus mantap di pengajian ya. Astagfirullahaladzim akang meni kasar-kasar teh hargaan atuh mamah teh kieu-kieu ge balik ngaji. Tumben sia eling. Amit-amit ya Allah boga salah kita teh kabeneran ya Allah. Coba lamun akang tadi ngilu ngaji pasti isukan teh ngejo. Sama aya-aya emang sanu ngajina tadi Ustad Arjuna Kang. Emang kumaha cek Arjuna? Akang hayang ngadengekeun. Heeh. Kieu cenah Kang tapi hampurannya Kang mamah bisi salah denge da mamah ngaji teh di juru. Heuh kumaha? Kieu cenah Kang cek Arjuna, sing sasa pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalana teh cenah Kang sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dicabok ku salakina. Hajar Aswad nah jadi Haji Ahmad. Hajar hampura Kang Heuroy lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad. Malah cek Arjuna teh Kang kieu. Kumaha? Lamun mama sakali nyium tarang akang jaminan ti Allah 70 dosa mama di Hampura. Sakali nyium eta teh Kang, sakali nyium. Aing nyaho sama balik ngaji teh nyium tarang aing nya. Ih, amit-amit ya Allah najis. Astagfirullahaladzim. Sia kasalaki nyebut najis. Hampura Kang kalepasan jurig. Udah sia jurig. Ya Allah akang atuh hampura. Oh jadi setek keke balik ngaji teh arek nyium tarang aing. Eta ge lamun diizinan ku akang lamun teu moal. Saanu teu hayang dihampura dosa. Ek sabaraha kali nyiumna. Akang masih ganu teu didenge mamah tita tadi ngocoblak atuh Kang. Rek sabaraha kali? Akang dengekeun sakali nyium wae geus 70 dosa mama anu dihampura ku Allah lamun 2 kali berarti 140 dosa. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Ibu dengekeun sia lamun geus diizinan ku salaki geus tong loba tatanya deui langsung amalkeun
amalkeun da gampang ieu tuh tingali balik ti dieu langsung bakutek beheung salakina palitekeun sirana reketek langsung tingali Ka'bahna maksudna mah tingali pamanteuna geus ningali Ka'bah tuluy cium Hajar Aswadna maksudna mah cium tarangna cara nyium Hajar Aswad enggak sembarangan ada bacaan bisi tapal tulis da ieu ibadah tuh tingali Bismillahi Allahu Akbar langsung cium blak tuk Insya Allah cek salaki ibu teh alhamdulillah ya Allah pamajikan orang balik ngaji teh jadi garelon udah terbiasa bro. Mohon maaf Pak, ini menurut survei. Kadang-kadang ibu bukannya bahagiain suami, tapi buktina ibu-ibu dangdan sote lamun arek kakondangan, bener? Bo, arek kakondangan mah dangdan bebeakan. Lipstick 3 jengkal. Oh, lipstick make betadine. Oh, make up 5 cm. Oh, halis dikerok, ganti ku sifat. Oh, sifat make areng. Oh, nepi ka jiga madu wajib mutasil eta panon. Rugudug hujan gede ngangkatan pakaian balik deh ka imah halisna leungit di tempo-tempo percis tuyul dan bayul tersebeuh dangdan rambut diri bonding Pak di lelempeng di benhur di cet atuh teu ngarti di benhur mah beureman hejoan konengan jahean cikuran kurupukan sambelan saeutik make sadri we saeutik eta seblak hulu ngaranna eta baju butut ganti kuno alus arek kakondangan mah ibu-ibu tengah poe liwat meuni malanghir Pak da pugu ge minyak nu meunang meuli akang dibeakeun kabeh atuh Sanon seuris aku nu ngarti wae sia. Beres dan habis-habisan keluar dari rumah, hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Lieur teu, giliran rek sare jeung salaki, ya Allah, boro-boro dangdan mantes Pak, boro-boro make baju rapi, kalah make daster bolong. Anu cicilan sampai 2000 teh ya. Sia nyaho enggeus sia nyaho ayeuna. Hepan tukang kreditna kadang liwat ka dieu lintah mah mau mio hideung bari mau keresek hideung aing nyaho sia nyaho. Arek sare jeung salaki mah boro-boro Pak nu aya ge kalaka make ieu teh geuning autan. Atuh dicium ku salakina teh pait. Subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autan. Naudzubillahi min. Percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayahan. Bunu tepuk tangan aing nyanyi di dia tadi ya Allah ya Rabbana. Geus ya hayang nage tadi aing mah. Alhamdulillah. Apun tanda ai serius ting tadi dicarekan we kot kieu jiga nu kalongeun ngaji teh. Ai dikieukeun mah awas ya eta teh make pempes teret seutik gila aing mah ieu. Oh komo geus karolot napan beda Pak. Ih ieu parawan jeung nini beda kiihna beda. Atuh nepi ka pernah tatarucingan kumaha bedana ki parawan jeung nini atuh gampang ngajawabna. Atuh ai ki parawan mah seprit, ari ki nini mah Coca-Cola. Ya Allah. Masya. Geus penting astagfirullahaladzim. Aing teh karasa geus 2 jam deui ieu teh ceramah teh lila teuing teh. Teruskeun tong. Emang teu capek? Teu tunduh atuh ya sim guring bade teras ka Bogor ibu
kanggo acara pagi-pagi isukan teh ka Bogor wengina bade ka Banten wios teh nanya oge hayang didoakeun sing sehat amin hati-hati barang har meuning kene dahar jeung SM naon SMS teh sarimi make sangu sarimi make tapi jelas halalna betul daripada dahar jeung nu mewah-mewah daripada ayeuna urang barang dahar nepikeun ka jutaan di restoran sameja CF 6 juta tapi menang korupsi tapi menang nipu batur tapi aya hak batur naudzubillahi min mending kene jeung cai baso bari teu jeung baso na oge ala kadar caina tapi jelas halalna tapi insyaallah eta bakal menangkeun ridho ti nu maha kawasa alhamdulillah. Ti Arjuna sakieu dialap cekap pamugi ageng manfaatna khusus pikeun pribadi umum kanggo sadayana kirang sinareng langkungna nyuhunkeun dihapunten laresna hadzami fadli robbi sing jadi ilmu nu manfaat lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kegelapan jisim kuring mugi ageng pangapunten hayu urang sasarengan ngadua kalayan diiringi heula ku ngaos sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana lana Ramadhan ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balik maqasidana amin ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mangga diangkatkeun pandanganna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimina hamdan syakirina hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alana wahdina siratal mustaqim nasallallahu al-karim yadharu qulubana minadh dhunubil batinah wa yarzuqnal akhlaqal hasanah Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'alu ya rahimal mu'minina wa ya arhamar rahimin Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya jaju ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, puncakna doa khusus kanggo kedua mempelai Cep Rijal Sinarang Neng Erisa, mudah-mudahan rumah tanggana sing barokah, sing sakinah mawadah warohmah, amin ya Allah ya robbal. Cekap ti jisim kuring sakieu, wallahu yakdi bihi bati wa firahli walahu fi darajatil akhirah khudh masafa da'ma kadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena rahmat, kasih sayang, dan pertolongannya, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat, setiap manusia memiliki impian. Ada yang ingin hidup bahagia, memiliki keluarga yang harmonis, rezeki yang luas, dan umur yang penuh keberkahan. Namun, di balik semua harapan itu, ada satu kenyataan yang tidak akan pernah bisa dihindari, yaitu kematian, cepat atau lambat, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadi, semua yang kita miliki di dunia akan tertinggal. Rumah, kendaraan, jabatan, dan harta tidak akan ikut menemani ke alam kubur. Yang akan menemani hanyalah iman dan amal saleh. Karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Sahabat, ada satu perkara yang sering dianggap ringan oleh banyak orang, padahal akibatnya sangat berat, yaitu hutang. Di dunia, hutang mungkin masih bisa dibayar dengan uang. Namun ketika seseorang meninggal dunia, pembayaran hutang bukan lagi dengan harta, melainkan dengan amal kebaikan. Bayangkan jika pahala salat, puasa, sedekah, dan amal-amal saleh yang kita kumpulkan selama hidup harus diberikan kepada orang yang pernah kita hutangi. Bahkan jika pahala kita habis, dosa orang yang kita hutangi dapat dipindahkan kepada kita. Karena itu, selama Allah masih memberikan kemampuan, jangan pernah menunda melunasi hutang. Sahabat, selain menjaga hak sesama manusia, kita juga harus menjaga hubungan dengan Allah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak shalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat bukan hanya bentuk cinta kepada Nabi, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam hidup. Maka biasakan lisan kita selalu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sahabat, iman bukan hanya pengakuan di lisan. Iman harus terlihat dalam perbuatan. Salat berjamaah adalah bukti iman. Menuntut ilmu adalah bukti iman. Menghormati orang tua adalah bukti iman. Menyayangi pasangan adalah bukti iman. Dan menjaga lisan dari menyakiti orang lain juga merupakan bukti iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Sahabat, banyak orang berdoa agar diberi kesehatan. Namun kesehatan yang sesungguhnya bukan hanya tubuh yang kuat. Tubuh yang sehat belum tentu membawa seseorang kepada kebaikan apabila hatinya dipenuhi iri, dengki, sombong, dan kebencian. Sebaliknya, orang yang hatinya bersih akan mudah memaafkan, ringan membantu sesama, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Karena itu, mintalah kepada Allah kesehatan jasmani sekaligus kesehatan hati. Sahabat, di zaman sekarang, salah satu ujian terbesar adalah mencari rezeki. Tidak sedikit orang yang tergoda mengambil jalan yang dilarang demi mendapatkan uang lebih cepat. Padahal, Allah telah mengharamkan riba. Mengapa? Karena riba menghilangkan keberkahan. Harta boleh jadi bertambah, tetapi ketenangan hidup perlahan menghilang. Rumah menjadi penuh pertengkaran, anak-anak sulit diarahkan, hati selalu gelisah. Itulah sebabnya Islam mengajarkan agar kita mencari rezeki melalui jalan yang halal. Lebih baik penghasilan sederhana, tetapi halal daripada kekayaan melimpah yang diperoleh dengan cara yang diharamkan. Keberkahan jauh lebih berharga daripada sekadar banyaknya harta. Sahabat, rumah tangga yang bahagia bukan dibangun oleh kemewahan, tetapi oleh keberkahan. Suami hendaknya bekerja dengan jujur, membawa pulang nafkah yang halal, dan memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang. Begitu pula seorang istri, hendaknya menjadi penyejuk hati suami, menjaga kehormatan keluarga, serta mendukung suaminya dalam kebaikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada keluarganya. Karena itu, biasakan saling menghargai, biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan meminta maaf. Dan jangan pernah berhenti mendoakan pasangan. Rumah tangga yang dipenuhi doa akan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah. Sahabat, musibah yang terjadi di dunia hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua. Gempa bumi, banjir, longsor, dan berbagai ujian kehidupan mengajarkan bahwa dunia ini tidak akan kekal. Maka jangan menunggu datangnya musibah untuk bertaubat, perbaiki salat, perbaiki akhlak, jaga lisan, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, dan tinggalkan segala bentuk kemaksiatan yang selama ini masih kita lakukan, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Allah akan memanggilnya pulang. Sahabat, marilah kita menjadikan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong, iri, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita melalui jalan yang halal. Semoga Allah memudahkan kita melunasi hutang-hutang kita. Semoga Allah memudahkan kita melunasi hutang-hutang kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita dalam keberkahan, menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga ketika ajal menjemput, Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, serta mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.